Ini orangnya adalah konten gede telaga weh cuman ya datos buka puasa. Ini konten anu menarik. Mang ada dewa gak naon we nyenan wae konten kos anu ada FYP wae nyunan terus ieu lah. Iya mah bari hiburannya rek ngahibur parete jeung warga negara Indonesia khususnya mah Nusantara maupun mancanegara gitu parete hiburan ya malah kumaha di dinya we lah rek mancanegara rek manca kampung rek manca desa oge sabodo tapi lamun geus gajian menang dolar urang bandinya oke One, kamana? Kadieu lah, kadieu. Iya orang boga, iya kadieu lah, sakadeu. Reka ditu, kahareup. Reka aya naon parete? Ngagorowan asa luas gitu. Ngagorowan teh. So mana kadieu diuk ka dieu mah diuk. Urang tinggal ieu. Tuh, cai tah aya, motor dua ieu cai. Nah, ieu kosong tinggal ieu. Ieu teh di bolongan tah nya. Bolongan tah ieu dibuka ka dieu. Nah, di bolongan tuh. Bolongan tah, bolong. Bolong. Dia tuh. Hijil dia tuh. Bener, sila teh permainan teh. Badungan kayaknya. Oke, kalau si Rete, kalau si masih balik ke warung ngurusin balik. Banyur. Aduh, hujannya rincik ya teh. Balad konten areueuh. Aduh. Ayeuna konten. Mana keraon ngamune ngahulang. Rek nyen konten, kudu nyen konten kudu nu iya tuh semangat. Terus kreatif, terus batur. Sampai jadi halus lah. Gitu. Iya ge semangat. Ngan kreatif kumaha gitu parete ieu. Ngerti abi. Ya, hari semangat malu, semangat tak anu dimaksud kreatif teh kere tapi aktif. Namun geus aktif kan loba duit mungkin oge kere tapi aktif gitu tah. Teu balik rete mana sih ngekon bukan teh naon ente kalau